Aing. Kernaon sih ya? Kenaon weh kepo. Ya yang buat tebak-tebakan ya. Non bahasa Arab na jualan koran di leuweung. Naonnya? Oh, otak belut mah. Emang naon, Pak? Bahasa Arab na jualan koran di leuweung mah. Lila lakuna. Kenal? Naon sih kepo? Dari buah-buahan anak amis. Kabeh buah ge amis ya mawa. Buah paling amis maris. Buah naon gitu? Buah di kita di masa depan. Ih, lu aya geus ya non pahit. Siapa? Pokoknya mah mungkin jadi anak mah bakalan manis Ih, bisa wae pada. sia taplak meja. Pam. Tadi guys ya, naon? Sia nyaut teh nu viral teh ya. Tuh ya hoy mah. Emang naon kitu tuh viral? Eta anu repo site we nu kitu teh ya. Heeh, kunaon ya? Apa beneran ego? Si Siti ripu. Kalau siapa? Terus Terus. Saya nyawa mobil bisa maju tuh kunaon. Atuh ku bensin sia mah polongo. Ih, polong, nggak salah bego. Naon pake salah? Ari geus kunaon? Atuh ku supir lah, sama bego. Kita lagi sia wa. Riz, saya nyaut teh bedana cai jeung sia. Emang naon kitu ang bedana? Lamun cai ngalir di sungai, lamun sia ngalir di hati aing. Hi saai cenguk kebon. Wak, aing buka tebak-tebakannya jeung sia. Tebak-tebakan naon siang. Tai ucing, rasana sama Pak Amis. Ih, cek aing mah teh ucing mah amis rasana. Kok Amis sih? Aduh teh nyaho, pokoknya mah amis ya pokoknya mah. Lah aing percaya wae kan geus pernah ngasaan mah. Ih. Goblok. Ang, teka mana sih ya? Jadi aing keur bingung ya. Ari DPR, singkatan naon sih? Ari sia ang teu DPR acan DPR teh singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oh, kitunya. Bangsa aing DPR teh derita pengangguran ripuh. Ang, kunaon lah aku bisa berenang. Ih, atuh sia udah teh kage bisaeun lah. Atuh ku sayap lah sia mah pam. Salah, Ang. Kok pakai salah? Emang kunaon gitu? Atuh ku takdir. Hei, kolongos ya.